Aing nyung duit di dia 5.000. Kira-kira abang kurang dijajankan berkah mal. Mana duitna? Tangan gitu jit, cas ke kana dia. Antar eta ngajual rongsok. Janji ka induk merah 10.000. Pas dijual menang 1 kilo. Dibayar ku si emas 2.000 doang. Atuh eta mah jit. Boro-boro mere dia jeung cas ka bege eueuh. Panggil dulu aing aya anak curut. Mas Akmad, dek kemana? Ayo naik. Dak ngajual rongsokan mah. Anjir, rongsokan sakitu menang moal. Mang ngomong bae lah. Geus ayo naik, mamang nganterkeun. Aduh, kemana? Laju gue minta jeung bensin mang seling. Ayo naik. Kemana si Akmad? Oi jit, geus jit. Utangna kitu ieu dia mah. Atuh kumaha jeung Rik? Eta mah janji manehna ieu. Lain aing mah karunya bae nempona. Batur neangan rongsok jeung bayar utang ka dia. Oh sih, aing sebenarnya mah karunya nempona. Geus jit, dikaskeun bae duit 8.000 ieu. Oh kitunya. Hitung-hitung sudah kau jerkiah. Naon? Jarkiah? Jariah meureun Sakmad. Oh jariah lain jerkiah. Oh. Kesel ati aing di mah. Pulang heulung teu parugut. Nek nyamper si Adka. Sewa. Apa aing nyamper si Adi Sarik bae gitu nya? Alah aing daripada kesel di imah, mau nyamper perudak. Naon pai? Urang ulin yuk. Tumben dia Sakmad ngajakan ulin. Kamari mah ajakan halulap. Heeh, kamari mah halulap nama. Kada karesel aing ka si Ajka. Kesel kunaon pai? Kesel bae aing ka si Ajka. Mentang-mentang manehna keur ieu. Boga babaturan anyar, aing teu dianggap. Maksudna teu dianggap kumaha jeung pai? Lah, pokona mah kitu bae. Panjang mun diceritakeun mah. Kamus pai lah ulah permasalahkeun. Karana jelema hirup mah aya salahna. Oh jeung pai, lah nu kitu ieu. Ayolah pai mending urang ulin. Geus ulah dipikiran. Ayo ge. Untuk mana ya? Tuh, si Aska tuh. Mana Rik? Itu. Lain, baliklah. Terjadi ulin. Majing balik ngajak ulin engko, dia mah teu jelas. Nyawa si Payu, engko mah haliweu ayang ulin. Ulap aing kada harewa kene kan si Ajka. Tongos ke pai, Arik balik mah. Arik, yang bala. Balik kak, kemaju rongsok, menang berhaduit. Ayah moron jeung bayar hutang mah. Ya aing bayar hutang 3.000 heula. Ke dieu. Lumayan 3.000 ge. Berarti hutang dia goceng deui nya. Oh tenang gid, ka aing nangan rongsok deui. Kek aing dibere deui asal sabar bae.
Woi Aska, hari dia jeung si Pai kunaon? Doang cai jeung minyak kermusuhan gitu. Biasana ge duaan bae, dua ngupin ipin. Lahrik biasa bae. Amis jambu parja pahit. Lain biasana ge dari aulin babarengan. Ieu mah misah bae, aya naon? Krieu puguh aing Rik Jid. Aing keur ulin jeung si Ipai, aya babaturan aing. Kak, sade ieu. Ih, Pai sajing ieu mah. Keke, aing asa kenal ieu. Saha jeung Aska? Ih, heueuh, si Aska. Weh, kumaha kabarna? Alhamdulillah. Kebeul amat aing tilok manggih. Wih, Aska boga baturan anya. Aska, pasa terenya. Oh, sang, teka rasanya. Aska, aing imam di kobongan lokasi doang. Weh, emang di kobong sok ngalewat. Ngalewat bae, Mbah. Mamanggang rebon. Sekalian, bangkong, manggang ke dia. Woi, Pai, ketua amat. Naon jeung aing teu diajak ngomong. Ren, aing nulung-nulungkan dia mah. Nama 2.000. Hah? Sama mana bae, Ren? Mulung ieu. Cuman 2.000-an nama. Dia ngajak aing ngobrol. Aku kabeh jeung Ren. Biasanya aing Ren ke kamu ya. Penting aku entoy. Penting amat lai aing. Udah amat. Jadi ada di sini dulu. Nah kitu eta Pai. Ulah hayang nyaho. Ingat Aska. Sahabat itu lebih berharga daripada Baby. Itu cerita nama si Pai oga ulin jeung aing. Ah, gitu. Naon dari sesurian. Arik. Woi, Pai, kenalan lu, Pai. Lah, Bang, kepo ke dong mama. Emang iya. Action. Ya si Pai yo, kumaha luli ulin. Tapi bisa. Nyawa si Ipai ieu ongko mahaliwu hayang ulin. Abu Aibah. Si Ipai Abu Aibah. Sampai terjadi Abu Aibah. Ya aing bayar utang 3.000 heula. Oh, tadi yuk. Suri dulu. Nyerit nih. Action. Aing keur ulin jeung si Ipai, aya babaturan aing. Nah, anjing. Ulang deh. Kira ulang deh. Enggak bayar sedikit ya, Bang. Action. Aing keur ulin jeung si Ipai, aya Aska jeung isi aing mah. Bener ini tuh segede naon. Kira bener. Aing keur ulin jeung si Ipai, aya babaturan aing keur ulin jeung si Ipai. Caci gimana? Oh, caci.